Gawe mana teh dia kaya yang duit nah. Oh, coba istirahat dulu Pak. Iya, oi saya istirahat dulu. Bapak tadi istirahat? Ya. Mana tuh? Bayar ke mana? Batak kono kan itu. Oh di situ? Iya. Bapak tuh yun. Kak itu naonan. Nah, asa berat-berat teuing gitu ya. Allahu Akbar. Bang. Cia. Pantes orang berat. Mana? Orang gawe ke tanah lagi. Udah pakai. Hah? Pak? Amin banyak. Ya, Pak. Amin banyak. Udah lah, gaji nama biasa setengahnya lah. Ya. Tapi ameng ngelak. Tak. Hah? Jan, ayo. Ini sana bapak eta. Kuatan ya? Kuatan ya? Ini sayu. Ayo tuh, Ayo saja. ka dieu lah. Hah? Dieu we. Jalan mana? Ya dieu. Tuturkan bujur si bapak. Hah? Ih, buru. Ayo tuh. Lo baju lemah di situ mah. Ngomong eta kuatan itu. Kuatannya. Mana kuat dia? Beratnya. Berat orang kerek menang 5 balik Ya, kan. udah berat lagi deut kan bohong. Sama aing gawe diajak we ulin kah? Ah, Sama gawe teh eureun kumaha? kan kamari potong teh ya. Urang jeung si Lido kan sapete urang. Terus Potong. Jadi dieureunkeun heula urang gawe teh teuing lah. Da di lembur ge masih loba pagawean mah. Naon we yang penting mah halal. Liang bewok, Jon. yang beok ke didinya ah. Sok gara gali-gali gara sok. Aya anu betul sama. Gimana ya lah. Lah ayo rumah ketunggu nih yang pasti lupa tunggu murah. Yuk. Baju lemah, Bro. Ya naonnya euy. Poe Minggu beneran. Aman maneh. Lah lieur maneh mah. Aduh alena. Nyali. Di kampung mah pusat listrikna nu kitu. Tenaga surya matahari. Oh surya. Di mana mun aliran oge, ieu mah moal aliran, Jon. Heeh. Tinggal ngaduruk we tuh aya ituan. Tuh sayang manuk cukup garing. Lain gitu. Tapi heuh. Kemarin sih kalau ini kumaha minggu kemari Dicekek orang baju di kieu-kieu tah. balaga anjing adi enggak kasih nyebut hidup gitu. Asli mun balik deui ka dieu orang jailan. Aing sebagai teman mana pribadi. Heeh. Bisa digini gitu. Heeh. Dar, saya mun panggil orang jailan. Siap. Jadikeun. Tong dulu lancek na awewe ah. Masih geulis, Jon. Awe eta. Mana sih Moret? Moret. Moret. Iya, masuk ieu. Bade melak naon? Kalau melaksa di sabeana nyongnya. Moret dah. Lain ngoret macum. Salah nanya kasih akang na. Oh, begitu deh pasti. Punten Pak. Mangga. Aduh. Rajin Pak. Alhamdulillah. Tuk moret macum. Bener. Kanggo keluarga mah nya naon we? Alhamdulillah. Penting mah halal. Laras pisan. Sok pasulna ge ye. Sok. Aduh. Diomekeun lah lamarannya. Bapak, eta nu ngangge topi hebat. Eta sepuh masih kerja keras. Ya ngeroyoh we. Tuh, hebat. Aduh.
Nyatu Pak di kantun heulanya sadayana. Sadayana nya. Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin lebetnya Pak, lebet gitu. Pak. Stop kan hari he. Stop kan hari he. Sama ya. Sepertinya kita tersasar. Terbantek mah. Dar. Ada turun ke dia. Boleh. Gede bisa parah. Enggak, dia kampung. Dia akhirnya Sasat bener. tersasar. Kan itu gak bisa, kan dia bisa. Ada lumur serangan loh. Asli kita jangan ingat. Bener bos, udah gede tembok kalau lohok kayak biru begini. Jangan suluh kemana itu? Si Kak di. Biasanya si Kak ngelas suluh. Dia ngelas si Kak gitunya. Sugana ya di mana tuh? John. Kamari orang ngimpi. Bahasa kali. Lain maksudnya antun nepikeun ka kitu ai maneh. Banyak. Ih gara-gara. Pegangan tangan hungkul nyekel gitu Aduh ta. anjir maneh mah. Ye, maneh mah. John. Yang bewok teh ieu John. Mana? Wah, bener di rumah euy. Cing. Euy, aduh. Tungun sabelah. Astagfirullahaladzim. Gede gitu temen. Teu sih gua kalau bletak-bletak gitu. Sebalik, sebalik. Kunaon sana si Joni teh make jeung kudu lompat sagala. Jon! Kamu ai mana kemana? Ayah suluh nama euy. Anjir, gimana? Kita budak. Sini, dok. Woi. Hei, naon? Si Jon. Saha eta? Ai krek lagi kemana we Jon? Aya bungkul lah. Kemana? Kantor mana? Si Kak Abu parah. Parah anjir. Bisa parking video awe we. Jadi parah sih kudu duduk ya, gua budak teh. Bawa gila aing dek lah bewok. Gitu. Jadi ada aku naon? Iya gitu. Aduh, parah. Bener. Power ka. Ku batak langsung kabur Yang bewok gitu pun kudu. Kamari mana lamun nyaho Iya. Ngimpi alasan tadi dia teh bisa. Mimpi naon deui nya? Urang bisa pan leungeun. Tarik krek cebak leungeun. Kumaha Mun geus. Oh, aing mah saker Solo bantuan Solo. aing teh pan si Kak Adi gara sieun. Si Jon ka mana make ninggalkeun di lah. Lah, kayak balong si bapak ya. Tapi di poe kasuruhan teh nama araya buahnya. Pak, ngiring ameng di balong bapak.
Lauk natos arageun nih nyapanya. Bro. Ya, momen ku kaah rada di sikat. Tong kan di penjara. Soalnya bapak-bapak ieu mah bager. Kakak ah mah sok merean we dieu. Yang buka dambalna di mana kata teh? Bantuan itu ya. Sok baik bantuan hai bro lah. Oh bantuan oh. Bantuan cemburu anggus bantuan kan bantuan tadi ya bantuan kudu ame beranggus semua anggus bantuan cemburu anggus bantuan oh cemburu ah Pak kene sih tuh padu Pak aduh si balik atuh anjing cedera aing mah ya Dan Cilok. Aji, si Kaah. Mari di atuh. John. Si Kaah sumber si Kaah mah ieu mah. Kabur aing John aing Si Joni deui ya Allah. Budak eta. Ambek naon ka urang. Duh, bisa naik nih. Aduh. Aing nyeri dia. Saha tadi anu di dia deh. Hideung jelema aing keperempunan ku ieu ku cai. Si Joni ieu mah jeung saha sana nyurungkeun aing. Tempat si Kaah kamari di dunia gitu. Di awewe oh. Ini coba dengan ibu. Si Joni mah terkira-kira Zat. Hah? Aya laukan ieu deh kah? Hah? Saha? Hirup tuh. Hah. Sai. Astagfirullahaladzim. Apa Asal yuk. Wah. Desa balong pae heuh. Hampura Pak, parae paling ge meureun lah. Aing mah geus si Kaah deui. Sampeurkeun cin bonyok kabur sarua. Kitu di warung jajanan we piraku. Kitu beuki jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo anu sok nonton Capluk Official, anu tos nge-subscribe, anu nge-like, anu komen, anu nge-share. Hapunten video anu ayeuna cuma durasina cuma 14 menit kumargi. Kalau waktu kemarin. Waktosna soalnya dikejar pada damelan. Malum ieu kan damelna di Karawang. Anjir. Saya di sekolah terus madeunan anu sapalihna aya nu kuliah pastilah ieu carita ngagantung ke dilanjutkeun episode we Minggu Payun Sabtu Payun jam 4 sore diedankeun pokona edankeun deui pokona aya nama
si Ucup teh teuing di episode sabareta si Ucup teh bijil teh episode eta pokoknya mah si Ucup pokoknya aya penampilan leuwih beda terus wow pokoknya namanya macik ka kamari deui aya awewe-na leuwih geulis aya kamari teh si teteh eta si manis pokoknya mah leuwih beda ini nama sok we pantengin terus Capruk Official tonton terus Capruk Official hatur nuhun kasadayana anu tos nonton sakali deui hatur nuhun ya gitulah ini mah panjang tinggal yuk burit kemana deui masih di belakang layar ya mah belakang layar hiji deui hilap kanggo barudak riweuh 04 di Nenggeng hatur nuhun tos ngadukung Capruk Official terus meureunan kanggo artis IG artis Facebook Ridan hatur nuhun nya CS atau nge-sharekeun Capruk Official di negara sebelah di Malaysia sareng terus Kang Iwan anu di Jepang hatur nuhun Kang Iwan anu di Jepang atas nge-sharekeun Capruk Official di Jepang hatur nuhun kelah ditranslatean soalnya saya gini doain lah pokoknya mah siap tong hilap subrek komen channel asup ke TV gokil oke anjir kamu sakira nama harapan palsu lasok datang gerak ka urangna lieur nyoba batok lieur iya we enjoy we nya enak tidak teuing cuma ngiliang Serida gila oh mak jalan-jalan dulu mah terus yang booking lama jam tanggal 27 yang ulang tahun ya ulang tahun ngurangan saya nama 200.000 sajam makan gitu mak kamu sajam oke karaoke oke mending juga ada pade kapan di udag labuhna tang ngait kumajon oh nya mun potong kudu ngagantian hati-hati teh Dan jelas hah hah ya mulai was-was saudara-saudara apa yang terjadi mulai galau wow. Saudara-saudara nampaknya seorang mulai ragu-ragu kumaha arek mah ya eta mah pasti siap orang lupa tak kemana nyemplungkan di sebelah mana itu Bismillahirrahmanirrahim singgol cing salamat sadayana tong ayeuna naon oke siap Bismillahirrahmanirrahim Capruk Official yuk siap Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 yuk bapak udah ditumpuk bapaknya halus langsung narik ikan apa kabar baik-baik saja 1 anjing sih kak ingat semangat aku piris agak lumayan sih ngomong oke nya sip John turun langsung mas satu ya tak arah ada belituan satik aku pada sedih siap ya siap kantun ka Bapak Camat gitu juga fungsinya orang taros lah mohonnya buat para istri-istri yang sudah nyengsirikeun ya puas anjir kamu sih nama kayak puas lah hiji deui tah yang kue serua boleh ge demi apa guys
Kontren. Tahu asal. Kontil, karena kontil. Orang bahasa. Karena bahasa cincin dulu.